Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Rezi Oktaviani di kelas 11 IPA 3. Di dieu abdi bade ngadugikeun ngeunaan lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun yang hareupan COVID-19. Terang teu naon hartosna hirup sehat teh. Sacara umum, hirup sehat teh diartikeun pikeun hirup anu bebas tina sagala masalah rohani jeung jasmani. Teras kumaha wae lengkah-lengkah ngajaga hirup sehat teh? Anu kahiji, tuang-tuangeun anu bergizi, opat sehat 5 sampurna. Anu kadua, upami hawana masih seger, sempetkeun olahraga di sekitaran bumi, contona push up, skipping, jogging di sekitaran bumi, jeung sajabana. Anu katilu, ngangge masker upami kaluar ti bumi. Teras, upami aya nu ngajak ngobrol, kedah jaga jarak kinten-kinten sameter pikeun nyegah kasebarna COVID-19 jeung ngajauh tinu rame atawa tinu loba jelema. Kaopat, upami atos ngalakukeun kagiatan eta kedah ngumbah panangan nganggo sabun sareng nganggo cai bersih. Contona sapertos kieu. Leuwih sae deui ngangge antiseptik kana panangan. Anu kalima, ngajagi kabersihan sakitar bumi jeung ngajagi kabersihan awak. Salajengna nu terakhir, disarankeun moe awak sakitar 15 menit dihandap tabu 10 enjing-enjing. Hayu urang sasarengan ngajagi pola hirup sehat meh henteu beunang kana COVID-19. Tetep calik di buminya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.